Tutorial pulang lebih awal dari hari biasanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, sampurasun ka sadayana baraya. Ayeuna teh dinten Rabu 22 Januari jam 14.00. Alhamdulillah kakang ayeuna pulang lebih awal dari hari biasana. Biasa uih tabu 5, ayeuna mah tabu 2 guys, tabu 2 siang. Alhamdulillah. Kumaha carana? Babad habis dagangana guys, jual KB, jangan disisain. Jadi nu biasa meser 1 kilo pasihan 3 kilo, nu biasa 3 kilo pasihan 5 kilo. Dedet-dedetkeun poe ayeuna mah pokona. Jadi bisa uih lebih cepat. Pokoknya gaspol remblong guys. Arah pulang rumah kakang mah ka jalur dia guys. Cok supir angkot teh mah jalur gajah teu eureun-eureun macet jeung biangna macet. Ada yang tahu kakang pulang kemana? Coba di komen guys, di komen.